Aduh. Ngajan bapaknya ke anak. Tapi bapak kinit ka Pontianak. Da teu nyambung atuh. Apa nak-nak wungkul Aisyah. Naon ka Pontianak. Oh nah tuh jauh-jauh ke Pontianak nyatina anak. Heuh apa rek digawe ka ditu jadi sanajan bapak ayeuna nyaah ka anak. Tapi bapak rek init ka Pontianak mung cicing di kadupanak. Apa nak wungkul teh? Oh, agan. Wayahna we anterkeun dawala anterkeun nepi ka laneuh da geuning jauh keneh tempat merbayaksana sinaga persona. Oh, hayu ada kumaha atuh geus jadi kewajiban kadejang. Ade cing atos-atos bagur naga teh galak lu ulah lalawora Mang Cepot mah bujeng hingga ku naga ku hileud ge sieun lu ulah lalawora ka Sep mudah-mudahan Kasep bakal jadi sejarah ieu bageun. Upami leres Aden tiasa ngelehkeun naga persona wah. Moal teu jadi contoh engke 1000 taun nu bakal datang. Bakal datang jabang tutuka anu ribuan. Deudeuh. Aing asa teu yakin budak ngelehkeun naga. Oh dasar uwa so acang caya mah. Sangidang sabarang teh mong lelewan apa. Kasumanap kasumetan kaparung teh aneh ka ujung daya sumanget urang berjuang wanita ruh korban jiwa Kumulara di pawanangan serah mangangkang tuangan munat dagaduh pamadegan langit dan kamanusan pahaji sidik langit cucu searep fitnah tur pangrina ibu hajah ini utang tuh aya sopan kata maya cucu dekaur rek tumanina tuleh menang musibah maakeun tuleh menang musibah dengakeun ka oma kumaula kana kadar sifat mah musa ilang
Karsah yang Widi wis kena dihimpin nasti Karsah yang Widi Astra Jinga Dawala oge Arjuna tika tebihan teras-terasan dina manahna pinuh kucang saya hariwang gitu kayaanana neleng nengkung Aden neleng nengkung gera gede gera jangkung gera sakola nuju nun gerak mulang tarima ka inung inung nuka kanung 8 bulan melenung tapi inung hante punung dages takdir tinu agung sanajan nyerikna kalangkung-langkung rajin inung anak rungsing inung tara ieu pusing merelek kitu dua hidup Cimang oge neleng neng tet neleng neng tet gara resep kanu neng tet montong di papatahan teu balik siapa gek da teu kudu dipapatahan kanu kitu patut gege nyaho sorangan lain kedah dek kabita ku tanana siling lamun nyarita lamun tungtung de ungkul kitu murwakanti nya kitu ta eta teh basa teh Murwakarta Murwakanti oh ta eta aduh ngajan bapaknya ke anak tapi bapak kinit ka Pontianak da teu nyambung atuh apa nak wungkul Asia oh nah tuh jauh-jauh ka Pontianak nyatina anak bapak rek digawe ka ditu jadi sanajan bapak ayeuna nyaah ka anak tapi bapak rek init ka Pontianak mung cicing di kadupanak apa nak wungkul teh jawab sabab bapak teh sieun ku Pontianak teu pan anak wungkul aduh ampun tah kitu sanajan bapaknya ka anak bapak rek ka Pontianak mung cicing di kadupanak sabab bapak sieun ku Pontianak sabab sieun ararateu teu nyambung ampun alhamdulillah yang boga budak teh ye ya mudah-mudahan wae si naga palacona bisa dipaehan ku jabang tutuka mudah-mudahan kasep upami aya engke teh aya orai panya nya orai teh logodor gede ka dieu naga tong asa-asa deui cocok we panonna gegel ku hidup